rempel samia pang sekar mekar inggalike inggalike pandele si pandan arum si pandan arum banglus lampah kipun ia noman perbansana suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta di satengahing marga memang teu weleh jadi pusirna paninggali jalma ku kakasepanana itu kayaanana tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seueurna jelema-jelema anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean nyaeta ngintunkeun bantosan anu kakenaan musibah wayana sagara sabadarat ribuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan keamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mengukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyata ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan ka hiji tempat anu kakenaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut maseur anu korban wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur kapentingan pribadina jeung konco-koncona utamina anu blak-blakan wae menta eta kakayaan hartina ngabegal nyaeta aja nu mingpina pengawakan jangkung gede simar dada BWC merostaya papadana ngempalkeun konco-koncona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tindak gendingane pun waledan adia konco-konco ya inge kumpul inge bangga
konco. Ya. Menang beja ti salah saurang juru talungtik. Yen poe ieu bakal datang kiriman deui. Ka sisi basisir anu kakenaan ku musibah kanza. Ya kulantaran jalana kabeh raruksak. Sasak-sasak raruntuhan kanza. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya. Lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanza. Sabab dina zaman kiwari moal seubeuh beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanza. Kadar doraka kumangke. Ya, mengpenghirup kanca. Mengpenghirup. Ayo kumpul. Darah ramang sadayana dulur-dulur. Aya pangesto ulah. Ai salira damang. Mojo euy. Anu na sami-sami damang ulana. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Wah, arek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Ayahku genah. Ayahku genah Berlin. Ayang patokan mah kitu dah. Ari jadi sorenan genah we. Heeh. Oh kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Muntung tutunya sia. Kantenan. Lu awan mah perlu disinglah. Tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Dengekeun aya. Tah kitu ayah dengekeun. Singga beleg deuleuan aja. Aya sugema. Alah. Sugema. Dalam ngadengekeun kata-kata juru kawih nararima. Jara sok sakali deui cenah. Dilenyepan narariman. Hayangku ieu hayangku Neng Nung. Sok aja neng. Patek kadang anu mulia. Tak gini, heeh.
niat kedah kebang kandengan bogo godang da ulang ebang tak gitu deh gogoda ulah hebat sabab patekadan anu mulia masuk lo bawa gogodana pisan rintangan eta ku diomongkeun lain pigawe nya tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana it's not the song but the singer behind the song naon hartosna teh jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina kalakuan nu nyanyina da loba ayeuna mah seueur kumaha kulan artis ongkoh nyanyina alus aktingna hade sora tapi dibui karena narkoba lebar pan lebar ku ngaran naudzubillah summa naudzubillah hah laras is not the gun but the man behind the gun apa artinya jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah lebar pan dageunna atuh kata-kata sinan sorana ngeuna atuh dilenyepan makna kuring geura sok sakali deui sakali deui kana gumelar di pawangan tak gini heeh ulah rikman aing-aingan heeh gadah nyieun kesayan di dunia urang barang cekek wae ku aing sinden gitu nah sia tadi kumaha kata-kata Nabi gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh asinggung mereka tersinggung gua mempenghirup sia teh dan bae atuh dengen deui soran sini kumpul euy sia ada naon
sorangan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli Mawa sorenan. heeh ti meeting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah Aja kaleng susu tilu. Nah, atuh meunang. lain teu meunang belegug coba eta sora deui Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kemajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Aya kemajuan gitu sariring. kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi, Kolaborasi. peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Membran ge bae dieu. Batomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Disebut lagi gelan zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Gelan zaman. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. ai sinena Hayang make nunung. ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. nah sia teh mun da ngageblek sora wayang Apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh. tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh Heeh, ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh. nah Da jelemana ngagedean. lain bareuh ku penyakit Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. heeh Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. si goblok teh Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. manjangan Lain suku nu mondokan.
deh. Aduh ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya. Oh, bareto itu. Loba panggilan ke maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang Lain masih mau ke radio. Oh, ampun. Kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Pati ka dieu kahareup. Tah soranna kitu. Tuluy patina teh kauleun. Pan beda. Sisok maneh. out. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeuy naon. Tuh da ngagebleng. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing. Sisok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Mah itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh Panu Dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Mah da aing mah yang Panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh Dulu Roy Martin. tuh ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke kunaon tuh. Oh sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ninggalkeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya teater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon teater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Dageus tengah peuting ieu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teuing Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing bawa belut.
Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saca. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawaran. Ieu teh ari mimitina bedrip ari teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaulanon aja. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, gageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kaharep deuleu jang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaulah teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, enak kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanang tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna keun eta mah.
Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Kitu ini mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kode nawe kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Nya, cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Sangkurileung. Manya yang ngaran lemur Cici Cangkurileung. Sok cuma minta kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Orang Bandung sia teh. Pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, caket Bapak Haji Sidik. Ini tak lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed.
di sadana meureun piur kutu tutut munuk naon teh cangkurileung manyar piit dikukur titiran buuk gajah oh ini kalian manuk gajah mau kaingan hese atuh bro Jauh-jauh. alah ketipu sia ku aing geuning bisa goblok sia geuning bisa sia teh puas ya kataripu ku aing oh alah paingan geuning da poe ka tukang nanti teu aya sasaha paingan jempling Sakit cara duh padahal geunah wayah ngigal duh lain naon maksudna lain aing ngigal mun eueuh nu ngeundangan sakitu kena beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh alah nimet aduh alah tos siapa mah aduh eta sorasina nu pikeun ngalakena gitu nah Aisyah hei geunaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba da teu disada nah sia teh sorat teh gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budeg rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh hah Berlin Group geus ka sohor coba di Bandung mah robot Berlin urang mana teh robot teh ih aya budegna naker si eta hah geus diuk-diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya da teu nyambung si eta mah kumaha kadengena hah sia budeg naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeg doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina raromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu teh bese 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok
nyacing sabare atuh mudah-mudahan tuang rama nacing ditampi iman Islamna ajik kabeh-kabeh teh sate budak teh keun bae nah maka diceungceurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jong-jongan teh aduh goong ini alus euy lain goong sate anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh sing sada kajibaraga aduh leur teu beunang euy disangka bene aing aduh ampun begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad ka masing-masing tempat kunirahangan dika kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae susah tuh nyieun we sate geuning di Cipatat lobang ngarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah cape ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sete ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak
Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moalnya tuh meureun. wayahna. Munapek sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan. Ari lapar, Juh, meni geuleuh ka sia aing. ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan kau nggak imah keur harare es cokot hartana apaan eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta mah nyokot tina bongo sok da doraka urang ngabegal mah Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Sia tina kaminda-minda teuing. ngomong ka mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana doraka teteh deuleu sarua jeung maneh ngabega ulah teteh Kumaha atuh sangkan eta? kieu ya carana pan loba warung Heeh. tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain maok eta mah nyokot kanu keur bongo sariwana goblok alah Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. ayo tapi kau nu baraleki Gampang Junet. iya Tah kitu ayeuna teh deuleu hayu urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak-hakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah. siap Aya pada lumampah. Ini siap. Kitu jalma-jalma anu keur neangan kauntungan bari jeung ngarugikeun batur. Memang ieu rombongan ti nagara Amarta astina Mandura ngaleut mungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Keamanan di daratnya eta Raden Abimanyu anu diaping ku Raden Gatotkaca ti awang-awang. Atuh Prabu Baladewa tekantun ngiringkeun sajumlah harta kakayaan anu dicanak ku Waladia Balatamtam madina kareta-kareta. Wah Semar ieu nu Astra Jingga kan dawala abdi urang ngareureuhkeun heula capek. Wah mangga anom jang Ulang. tereh dunya teh deuleu Dah, tereh kumaha ribuan nyarios teh.
hiji sepuh kapungkur ucu dina zaman karuhun baheula ieu zaman teh mun dibandingkeun jeung poe teh geus magrib cu. Oh kitu ulah. Komo ayeuna meureun ujang geus reup-reupan. Ih, kan tenang tua. Ngaran-ngaran anu reup-reupan teh bungbeng jelema teh kaitu ka dieu neangan obor. Tapi deui leuwih salahna teh ai obor geus pangih jeung seuneuna anu dipencerong teh ngan seuneuna. Lain ngagunakeun caangna. Atuh puguh we kalah beuki silo cu. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang. Hartina ulah peungas di jalan eta rancatan teh ujang. Urang ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncangan. Taliti jeung ati-ati, waspada jeung permana tinggal. Anu sok kucuwas kecewis kana batin urang ti golongan manusia jeung ti golongan jin. Waspada jeung permana tinggal. Semar yawi nangun semar yawi nangun Semar kuncung danarulung Siti bentar Kang Puputra ya Kang Puputra ya Kang Puputra Abong kena hariring lain nukuringnya cu haleuang lain nu urang tapi hariring nu maha wening haleuang nu maha wenang ceuk hariring alok bieu ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri heuh eta cu di mana jati diri na manusia geus kapanggih moal gugulawat kaitu ka dieu nya ujang nu matak usahakeun ikhtiar mah terus teu hasil ayeuna isukan teu hasil isukan pageto cenah teu hasil keneh atuh da biasa di dunya mah pasang surut tapi lamun berusaha terus hartina luar biasa da satiap-tiap urang ngabogaan paniatan anu hade tujuan anu hade pasti ngaliwatan gogodana ngancing inget setiap urang panggih jeung nanyak pasti bakal panggih jeung mudun. Nya ucu tadi dia meureun pangna diayakeun kecap sobar teh ucu ai ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongkol digebuk kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun kana sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun ka diri kabalarea beh dituna ka nagara nya cu
Alhamdulillah wa syukrulillah kalayan kodrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala kalayan pitulung anjeuna kalayan rahmat anjeuna urang sadayana dina wengi ieu tiasa ditepungkeun lawung diamprokkeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sepuh anom jalar istri masyarakat Subang sabudeureunana. Wah masih kene kaagehan tahun ieu deuleu masih kene bisa ngagejerak sanajan bari jeung loba karasa awak teh cu. Hah? Sing wa teh mental lagu cu. Gimana? Wa teh mempeng aya sinen anu Ka Neng Nunung Nur Malasari gitu wa panglagukeun anu nikmat teh kadengena lagu kolot mah cu. Cing kira-kira na ceuk silaing anak anu dihaleuangkeun ku Neng Nunung lagu naon nu ngeunah? Ari jang abdi mah aya patulapan dari dina lagu Nikmat Duriat. Nikmat Duriat. Sumu. Ye. Daya deueur babahnya. Cing. Mudah-mudahan masyarakat Subang teh sing gede duriat ya ka Bapak Bupati teh nya cu. Amin. Oh. Sing ageun duriat teh. Panjang yuswana panjang jabatanana. Amin. Bedil harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita padong mere janji jeung subaya nu pinuh ku kaendahan mikeun asih nu mungkaran Nyangakeun ka Pak Haji Suherman obrek gitu ujang. ngumbar lamun hayang hirup saluan jaga nikmat durian Ya sam kaloyong we. kesangkeun bisa pegang oreng miuni balepa atet anu bageus dan rusuh matak dibelah Pati sedekah nama deka. tengah tehingan Aduh. asik kuring nu dipikeun teh nyana geuning leungit pananot jalak harupat Subang goreng puting panungtungan Aduh. Da teh dikenangan geuna. Nikmat. Cekap nganyeri aing sakitu. Cekap. Lain Nikmat Duriat tadi dia mah. Cekap. Duriat pasiksa teh. Nikmat pisan pasiksak teh hate.
Tada kitu kahayang jelema ayeuna mah. Dibere kangenahan daek nyukurkeun. Cacak ieu teh digaji. Cacak dibayar komo lamun henteu. Marukana kitu meureun demokrasi je. Eta unga salat, unga dina Fatihah ihdina siratal mustaqim. Hartina ihdina siratal mustaqim eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng ai sia mengkol deui mendali salah Gusti teh teh. Da sia nu mengkol. Dilelempeng teh nepi ka hese pisan. Rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain. Malik Yaumidin. Ma di dinya teh aya mad tabi'i, aya mad badal. Heeh. Aya 2 harakat, aya leuwih ti 2 harakat. Ayeuna lamun dicokot harakat si lain ayeuna turun harakat teh deuleu. Turun? Harakat darajat teh. Batur mana naek harakat darajat teh sia mah kalah turun. Oh, eta karasa meureun ku sia. Pek pikir rasakeun ku si lain. Marukana eueuh anu ngurangan dina wujud si lain. Pek pecakan si lain nyieun cempor pinuhan minyakna cenah hurung terus cenah hirup terus tapi aya nu ngurangan sia minyakna. Oh bener eta nu ngurangan teh kangnya. Ai ngaran-ngaran hirup mah da ngahakan energi atuh kekuatan dina diri. Na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang. Naon nu kurangna? Pecakan dina diri sorangan gapek lempang ti dieu ka jalan Cagak ti Subang. Pasti beda jeung baheula. Jeung keur ngora bener mah. Hah? Bener kan. Napas geus pono mah tuur. Tah geuning. Tuur gejet bener. Awak lalinu bener. Nya. Keur ngora mah tunggu di parut. Ai baheula mah keur ngora tunggu nu di parut teh. Ayeuna mah tangkana ku sia teh. Ulah dianggarkeun teuing atulah. Da geus karolos si lain teh geus meujeunna ngaronjatkeun. Katakwaan, keimanan. Hah? Lain didenge-denge teh kana beuki lalieur. Tatanyakeun ka robot da keur ngora mah oh ngeundangan Singa Depok teh nepi ka wah sumanget nepi ka totos pan kendang teh Nah aku kupanangan lain dibebeut kendangna pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si lain tetep da dina otak ngapakeun ayeuna apal isuk poho bener lintang tikang ngagupay ka barudak ngora ari kahayang gede ini sekolah. Heeh. Dai nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge aya wae ngan cing sadar si lain ge cing mawas diri kahayang teh atuh sinen alus sorana kenang alus tepakna cik atuh tong diheureuikeun rojong kahayang je jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grape ka batur nyaahan dedeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang
urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh ka batur teh namprak we terus heeh tawaf nguriling ai tawaf teh artina nguriling ieu modern abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul nguriling we hirup mah dina wujud urang gerpek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ja teh berkat tawaf eta teh ai sia henteu sok kurilingan bisa aya tetangga anu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kanu deukeut teh nararepina teh aya nu butuh mangirikan ka heeh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gembleng salamet ulah riributan wae pek gera mararani di pancuran Talaga Arum ai maksudna akang Talaga Arum teh kumaha pancuran teh artina kokocoran bener pancuran ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet eta loba nu nyocokan rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dilegleg aya nu menet teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur kahirupan jadi dinya puseur kahuripan tuluy dipenet ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah silih asuh silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat silih jungjungkeun silih mere tuh saling seungitan saling wawangian nya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sarekak saparipolahna Semar sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah geus gancing di urang-urang beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh baketut we puruan hate nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri teu bare habis budi ajeuna magi bunga magi sedih itu bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun grepek
ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa ieu deui disemah-semah teh meuni duh bekah luang liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok ditreukan dengekeun keun ngadengekeun meureun teh sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh ini hese teh mancing bapak aing awe ambek lamun ambek lain semar ganti ku robot ya tah kitu punten Pak ieu mah gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak nya melihat teh ka aing sia teh tong sok kitu tong sok kitu sabab setiap-tiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum heuh dewek teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana pecakan euy da nu sok nyilakakeun mah nu deukeut heula anak pamajikan gara teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh kade dibalik eta aya naon mahala mahayu nya nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh dah duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can bijakatan 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana apa di Arab teh boga pamajikan solihah teh heuh sarua teh hartina mah dah gitu Pak nu matak bapak dewek mah salilana tara dahar eukeur lapar tara sare eukeur tunuh tah ieu aki-aki jimatna ieu tara dahar keur lapar tempo we nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaituna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun nya heueuh agama manitah tertib kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu nah geus di jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar ulah sare eukeur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib bener kan sing tertib da bener ngahiang
itu bener-bener kita mau tengah hiang orang teh gara sok haleuangkeun ku Adede cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang duka kamana tuh nya anu gelis anu kasep ngahiang duka kamana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut dan di hadapan Allah madalah eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak kade euy sing hati-hati heuh beda deui jeung cepot baheula itu pan gitu dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun nya generasi muda mah heuh nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat ku dalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji sakieu rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy nya ayeuna mah kupat leupeut tangtang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak karo jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna amin ageng jasa Bapak teh ka putra amin seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung Bapak geuning teu balitungan Bapak jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah mau ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean Bapak aya naon dina sampean emak mudah-mudahan Bapak emak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna tak kitu euy nya komo deui pan urang teh ayeuna teh rek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulia itu Pak sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan syukur yang anu jalan darat nu jalan raut wah juragan Gatot Kaca mah jalan udara geus nepi mun ka itu saware heuh kadewe cing hati-hati deui jang ya jelema siapa teh? Siapa cacing? Ya lama. Naon budak nyalukan indungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Ah, nyao. Ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng.
sada suara raket bawa-bawa dulu euy moal kitu timbal ka dia datang timbal di mana naon dengekeun di sia aya suara naon leuh